Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjijar sareng para pamilon simkuring dipihormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kulantaran rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa patepung lawung pamrok jonghok dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Salawat tinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tairap ka para kulawargana, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna, dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Yasmin Situr Haliza di kelas 11 MIPA 7. Simkuring ngagem pancen janten panembu catur. Tailap ngaturkeun rawuh nuhun ka para pangjijar sareng para pamilon sadaya nu paratos kersa hadir. Dina danget ieu urang bade medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan dilaksanakeun deui PSBB di Jakarta. Kanggo mitembean ieu acara, mangga urang sasarengan maoskeun basmalah supados ieu acara teh tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti kawit dugi ka akhir acara engke. Mangga sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu kusimkuring dipihormat sarta acan hincak acara salajengna simkuring bade nepangkeun para pangjijar anu bade ngaduikeun kamandangna. Pangjijar nu kahiji nyaeta Aya Windia Nurulandari asalna ti Tomo bobora kaping 30 Januari tahun 2004. Wilujeng Enti Windia turun kana kasumianana. Pangjijar kadua nyaeta Aya Amelia Zain Wahyudin asalna ti Lembang Kabupaten Bandung Barat bobora kaping 10 Agustus 2003. Wilujeng Enti Amelia turun kana kasumianana. Para hadirin sadaya, sapertos nu dibaritakeun di TV jeung media massa, Jakarta teh bade dilaksanakeun deui PSBB kaping 14 September 2020. Supados urang leuwih neeleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjijar. Disumanggakeun ka Windia kanggo ngadugikeun ti heula kamandangna. Hatur nuhun ka Windia anu tos ngadugikeun kamandangna, jentre pisan anu didugikeunna. Nurutkeun mantena, PSBB teh nyaeta pembatasan sosial berskala besar nu mangrupakeun peraturan nu diterbitkeun ku Kementerian Kesehatan dina rangka nyegah penyebaran COVID-19. Pembatasan eta kaasup kana diliburkeunna sakola jeung tempat kerja nu sistemna jadi daring. Ngabatasan dina kagiatan keagamaan, tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, transportasi, jeung pembatasan sejenna ngeunaan aspek pertahanan jeung keamanan. Tah dilaksanakeunna PSBB di Jakarta ieu teh, PD Jakarta miboga peningkatan jumlah kasus jeung kematian signifikan atawa naik drastis gara-gara COVID-19. Bagi kitu anu salajengna ka Amelia disumanggakeun kanggo ngaduikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Amelia anu tos ngaduikeun kamandangna, nurutkeun mantena PSBB di Jakarta ieu teh boga kekurangan jeung kaleuwihanna masing-masing. Kaleuwihanna lamun PSBB total kalaksana, kemungkinan warga Bogor nu kapapar di Jakarta bakal ngurangan. Soalna, mayoritas keluarga kota Bogor kapapar COVID-19 saatos kunjungan ke Jakarta. Sedangkan kekuranganna nyaeta lamun Bogor teu kalaksana PSBB total, warga Jakarta bisa lompat ke Bogor ukur jang liburan, rapat atawa aktivitas sejenna. Kulantaran waktu sasakedik deui simkuring bade ngahaturanan ka para pamilon anu bade naros diwatesan kanggo 2 urang wae. Dina ngadugikeun patarosana, kedah ngacungkeun panangan, tuluy nyebutkeun namina tapi ulah bari gogorokan. Mangga kanggo nu bade naros dihaturanan. Hatur nuhun ka Tania anu tos ngadugikeun patarosana kirang langkung ngeunaan naon bedana PSBB jeung lockdown. Sumangga ka Windia kanggo ngawalar patarosana. Hatur nuhun ka Windia anu tos ngawalar patarosan ti Tania. Anu siwalarana teh nyaeta PSBB mah mangrupakeun pembatasan kegiatan sosial di salah sahiji wilayah nu kainfeksi panyakit, sedangkan aya lockdown mah situasi di mana tiap jalmi ulah asup atawa ninggalkeun suatu bangunan atawa kawasan secara bebas. Biasana lockdown mah diwajibkeun cicing di imah, ulah kaluar ka mana-mana, komo ka tempat umum. Ti karaos acarana parantos bade rengse, alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksana kalayan lancar. Kukitu hayu urang pungkas di acara ku maoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nedadi hapunten pisan beuy aya cariosan nu kirang merenah ka para hadirin sadayana. Mugi sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.